Dirkayon katiup angin gegelar carita di pedang Mahabharata di Kurukshetra. Bugang mupatulayah miuni runtah haluh hanyir getih para mayit prajurit. Lengkahna para badega tentara berat rek ngecat sumpah mengket dina dirina sarajan kudus setarana jeung nyawa. Pinacak suci kemar lawan Adya samya merapi adening siang anget kalaning anget kalaning wengi